salaki pok pamajikan pamajikan pok salaki nu bakal hancur rumah tangga mah ieu anu pok salakina ngomong pamajikana ngomong. Nah makana aya anu repok, aya anu popok, aya anu reprek. Aya reprek mah tara ngomongnya hanya heureuneuh. Tapi nu aneh mah ieu isuk pasya borang pasya reuneuh deui eta iraha nyieunna. Para filosof hadirin Isa, baik di tokoh agama, tokoh masyarakat, para asatidil kiram, hapunten terbiasa disebat namanya satu persatu, tapi insyaallah taala mangiranan kana rasa hormat tahdim disimak di kasadayana. Sumangga urang doakeun para sepuh-sepuh orang tua urang, terkhusus guru-guru urang sadayana, mudah-mudahan marantena keras aya dina sehat walafiat, dipanjangkeun yuswana, disoleh jeung solehahkeun pala putra putrina, oge sagala rupi hajat-hajatna mudah-mudahan dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal. Oke, tekakantun anu kupi baris dipindah hormat tu dimuliakeun sadayana aparatur pemerintah hadirin Isa, baik di sipil atanapi di militerna, hapunten terbiasa disebat jabatanna satu persatu, tapi insyaallah mangiranan kana rasa hormat tahdim disimak di kasadayana sami urang doakeun sadayana para aparatur pemerintah di tempat urang marantena dina enggoning ngaheuleuh dayeuh molah masyarakat ngurus urang sadayana ngabimbing urang sadayana mugia marantena teras aya dina sehat walafiat, diparing lancar dina ngalaksanakeun tugas-tugasna program-programna sehingga biasa ngawujudkeun ngajadikeun tempat urang jadi tempat anu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya Allah ya rabbal. Keistimewaan sangat kupribados dipindah hormat Bapak Ketua DKM beserta reng-rengan para panitia anu tos berjuang ku pikiranana, ku tanagana, ku harta didukung ku masyarakat sadayana sehingga alhamdulillah acara dina ieu pagi dapat terlaksana. Mugia sagala rupi perjuangan para panitia kanggo acara dina ieu saah sadayana sing kalebetkeun kana hiji nilai ibadah di payunan Allah taala anu mugian jeung di yaumil kiamat biasa ditukeurkeun sareng ridhona. Amin ya Allah ya rabbal. Oge tekakantun kupribados dipindah hormat para jamaah sadayana, ibu-ibu, bapak-bapak, para pemuda, para pemudi nu hadir dina isaah anu kumpulna urang mugia sengaja di perkumpulan nu biasa ngundang kana lungsur rahmat barokah ti Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sadayana diutusna Nabi Muhammad ngajadi nabi ngajadi rasul pikeun urang salaku umatna ieu adalah merupakeun anugerah anu luar biasa ti Allah taala. Naon sababna? Sabab diutusna kanjeng Nabi teh li sa'adatil basari fi ma'asihim wa ma'adihim, pikeun ngajadikeun jelema aya dina kabagjaan dunia jeung akhiratna. Urang kabeh pasti bercita-cita bahwa kahirupan nu urang keur dijalani ieu urang hayang aya dina kabagjaan, baik ayeuna nalika urang hirup di dunia, terlebih nalika mungkin urang wih balik ka payunan Allah Subhanahu wa taala. Makana pan urang munggal waktos khususna ba'da salat kabeh-kabeh urang sok ngadoa ku doa sapu jagat. Ibu-ibu apal teu doa sapu jagat? Nu kumaha teh ya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tah makana ibu
pikeun nyampekeun nganterkeun urang boga diri ieu ngaraih dua kabagjaan eta, maka saur ulama aya 4 perkara nu kedah dimiliki ku urang. Anu 4 perkara ieu teh mangrupakeun sifat mulyana Kanjeng Nabi sekaligus parendahan Allah pikeun memang urang ngalaksanakeun. Da Kanjeng Nabi teh uswatun hasanah, contoh suri teladan nu terbaik pikeun urang. Artinya setiap jalma daek nurut ka Kanjeng Nabi, nyontoh ka Kanjeng Nabi, maka eta jalma bakal aya dina hasanah, dina kahadiran. Makana aya 4 perkara beres muludan ieu urang hadirkeun dina diri urang. Kahiji, urang dina ngajalan di kahirupan ieu ibu jeung bapak sing ngabogaan sifat hilim. Naon ari hilim teh? Hilim teh bahasa urang nama adalah sabar. Sabar dina naon? Sabar ingdal godok nalika urang ayeuna keur ambek. Kunaon urang ketika ambek kudu sabar? Sabab dina kitab Nasoil Ibad aya katerangan kieu al-ghadab yujilul aqal. Ambek teh bisa ngaleungikeun akal sehat urang. Makanya ketika urang boga kaambek teu bisa ditahan, teu bisa disabaran, akhirna eta kaambek dikedalkeun ujungna naon? Ngahadirkeun kahanjakalan. Ya, makanya tak urang sing boga sifat nu ngaranna sifat hilim. Nu mana ieu sifat hilim teh aya dina dirina Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mah teu gede ambek. Bahkan Nabi mah sifat Nabi non hampuraan, gede hampura. Bahkan pan dicaritakeun dina riwayat ibu Nabi teh aya hiji gang nu sok dilewatan ku Nabi. Lamun Nabi lewat ka eta gang aya orang Yahudi nu banget ceuceub geuleuh ka Kanjeng Nabi. Lamun Nabi liwat ka dinya teh sok diciduhan. Diciduhan teh lain ngabariuskeun beuneu, tapi diciduhan teh langsung ka jelema nu dipika geuleuhna sa nyaeta Kanjeng Nabi. Ya, Kanjeng Nabi diciduhan pamunteuna, diciduhan acukeun. Dugi ka ketika uih teh kata kanyahoan kudu jadi putra nya eta Fatimah. Ya, ngambek Fatimah naon loga bapak dikitu-kitu umbah. Tadina hiji waktos ketika Nabi lewat ka eta gang teu aya nu nyiduhan, teu aya nu ngalempar ku kotoran. Akhirna Nabi naos, ka mana ieu jalmi nu geuleuh ka kaula nu sok nyiduhan kaula nu sok ngaledot kotoran ka kaula? Dijawab, tedamang ya Rasulullah gering eta jalma. Nabi mah uih karompok naros ka istrina geng aya teu katuangan. Emang ari ka mana aya dulur urang nu teu damang dikumpulkeun katuangan. Mun aya mah meureungan aya cau, mun aya bolu bakata ka di kandusan eta mah jeung lain kalau teh huli teh lain. Ya dikumpulkeun katuangan. Dicanda kali duta diketrok rumahna eta si Yahudi teh keur boga panyakit gering panas keur ngagibrig diketrok. Ya begitu diketrok ceuk eta Yahudi saha eta di luar? Kaula Muhammad bin Abdullah. Ketika ngadangu nu di luar ti Kanjeng Nabi jalma nu sok diciduhan makin ngagigil sieun. Ceuk Yahudi moal salah Muhammad dek balas dendam. Ya, Kanjeng Nabi lebat begitu ayeuna lebat ka bumi eta Yahudi makin ngagibrik. Yahudi Muhammad maneh ka dieu rek balas dendamnya ka urang. Beda kamari urang ngagolim nyiduhan maneh ayeuna ngalempar maneh ku kotoran. Cek Kanjeng Nabi lain kaula maka dieu rek ngalongok ka anjeun cenah bejana anjeun teu damang. Ayeuna anjeun kumaha entos kubangah panca. Ya, cek eta jalma Muhammad urang teh encan dahar da mundur baraya teh ulun peduli urang teh nu karek datang ngalongok ka urang teh maneh doang. Eta ibu Kanjeng Nabi mipihkeun katuangan dilembutkeun diuapan ka Kanjeng Nabi. Mulut gosok nyiluhan Kanjeng Nabi diuapan ku panangan mulia Kanjeng Nabi. Begitu masuk eta kana mulut si eta Yahudi ditelep eta katuangan
datang hidayah jeung taufik ti Allah taala. Muhammad geuning anjeun meniki ialah Islam, ialah parentahan pangeran kami nyaeta Allah taala. Maka cek eta Yahudi Muhammad saksikeun ku anjeun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Eta Yahudi asip ka Islam gara-gara non sifat mulia na Kanjeng Nabi non boga sifat hilim bisa nahan ambek sabar, bahkan Nabi mah gede hampura. Jaja lamun orang tos kitu kajualianana. Ibu bapak sok liwat ka hiji jalan. Aya jelema nu geuleun ka urang, asal urang liwat yeuh. Asal lampot jeung urang beungeutna dipalieurkeun. Dina hiji waktu ketika urang liwat ka eta jelema teh oh berarti nanya dia si eta kemana? Memang saya tidak gering. Pasti urang bakal ngomong dia kawalat tadi aing. Nah, urang mah bakal kawalat urang mah. Ya, makanya kan ya urang sing boga sifat kirim sabar dina menghadapi rumah tangga Pak. Moal misalnya utuh tapi ka 60 tahun. Ya, lamun naon dina ngajalani kahirupan urang rumah tangga, urang selaku suami atau istri teu boga sifat hilim. Kaambak diantet rumah tangga teu kudu nungguan belasan tahun-tahunan, bulanan ge bakal anggeus di tengah jalan. Kamari aya aki-aki geus kolot. Anu saudara kene, masuk aya aki-aki teu masa geus kolot, geus umur 60 70 tahun ge mamake lepis wae. Mamake kaos gambar tangkorak, padahal mah teu kudu kaosan da awakna geus diga tangkorak. Ya, datang, assalamualaikum, salam. Ya, kaos. Ustaz, aya naon ki? Ieu teh na ustaz, urang arek curhat. Ih, atuh curhat mah kan itu ka Mama Dede. Ya, lain ustaz, urang teh cenah rumah tangga ieu paburanta. Kira-kira geus kalolot kitu pantes teh lamun rumah tangga paburanta. Poe eta kumaha caritana ki rumah tangga teh paburanta kieu cenah. Urang balik di sawah jam 10. Begitu balik ka imah urang nyicikeun termos, ternyata termos mau cair. Urang teh pantas sape aya ngopi. Begitu rek nyicikeun termos oh cair, urang teh pan emosi Ustaz amok. Akhirna eta urang termos teh dibobotkeun. Jeger. Ya kira aku mah bebeuskeun termos kieu. Jeger. Memang orang manusia tulang lunak aja, ya dibobotkeun. Pan begitu dibobotkeun, kadenge pak jeger tak, aburisan eta nu ngaranna naon termos. Kanyahoan kuning ini keur di dapur, cek ini bapak siapa? Kita heula ambek dengan dituturkeun wae, geus aing mah geus teu kuat nuturkeun sia, aing mah balik. Tapi ada kira-kira ini balik ka mana? Nah akhirnya naon rumah tangga geus kalolot geus di tengah jalan gara-gara naon teu bisa nahan kan. Nah makanya tuh bapak-bapak lamun hayang nyeun kopi begitu rek nunjang ngucurkeun cai termosna oh atuh naon hese ngeur cai bener teh ja geus dibangunan kok. Ya ieu mah amok teh ngan dituturkeun wae. Ya kadang-kala yo urang hayang ngopi, mah hayang ngopi, aduh hampura bapak, mama eukeun neusu. Siang muka sorga, usah tinggal kopi mama sorga. Biasa we tuh lupa dianggap muka sorga. Mama urang hayang ngopi, baba ulungkeun peperet, siang muka sorga mama sorga. Ya tapi teh ya lamun salaki hayang ngopi becepul daek naon mangeuleun naon sababna ya eueuh lamun nyuguhan isuk-isuk ka salaki kopi sagelas eta teh pahalana saperti urang salat sunat sataun campleng. Nah, geus pernah can euy puasa sunat sataun. Urang mah boro-boro puasa sunat sataun nu fardu 30 poe ge ampir-ampiran. Ya makana kala salaki hayang ngopi wae kareke hayang can ngopi disebut ngopi wae padahal ece nyuguhan kopi sakali eta pahalana seperti urang puasa puasa sunat sataun. Lamun 2 kali 2 tahun, lamun 3 kali lamun ngopi wae ya duit teh
ya makanya ulah sedulur wae ambek nya awewe mah ya gede ganjaran teh ketika bakti kasalah makanya cepot baheula lamun rumah tangga hayang awet mah rumah tangga teh kudu rumah tangga anu repok. Apa teh rumah tangga anu repok? Air rep teh cicing ari pok teh ngomong. Lamun salaki keur ngomong ibu tong ditembaran cicing. Lamun ayeuna pamajikan urang keur ngomel bapak cicing. Salaki pok pamajikan pamajikan pok salaki nu bakal hancur rumah tangga mah ieu anu pok-pok. Salakina ngomong pamajikana ngomong. Nah makana aya anu repok, aya anu pok-pok, aya anu reprek. Aya reprek mah tarang ngomong nya heureuneur. Tapi nu aneh mah ieu isuk pasya, borang pasya, reuneuh deui eta iraha nyieunna. Kira aku keur pasya diserahkeun ka saling sigma. Ya, kade ta urang rumah tangga dalam anu repok lamun urang salaki keur ngomong urang cicing. Ya, ayeuna bapak keur diomelan ku pamajikan cicing bebakeun teh saseubeuna. Tah geus 2 jam setengah karek bapak ngomong. Mama, geus 2 jam setengah. Terus ayeuna bagian bapak ngomong, ganti ibu diuk, bapak ngomong, sok ngomong, tong ditembaran ceuk teuing. Nah, geus 2 jam setengah kali ibu ngomong, bapak geus 2 jam setengah, ayeuna bagian kurang. Nah, insyaallah tapi ka kiamat moal pasiap pisan kieu. Nah, tapi saja kamari mah aneh. Aya ibu-ibu ieu mah boga salakina teh bagus. Ya, ku bageur-bageurna can pernah rumah tangga mang tahun-tahun ngalaman pasea. Sehingga eta awewe teh datang ka tetanggana. Sabab tetanggana mah Bu RT pasea wae. Nah, nek naon datang ka tetanggana rek diajar pasea. Mainan mah pasea teh bagi ajar di kana pasea. Assalamualaikum, salam. Ya naon nih? Ieu cek urang arek diajar naon? Hayang diajar pasea tidak siapa emang kenal lucu berapa rumah tangga netizen bisa ya coba kemudian isuk-isuk terus blang-blang bro kemarin kayak piring pupus kemarin kaca imah bakal gebrai ini rame saja coba rumah tangga orang netizen bisa itu ya cek kali salah ke cek eta sok ngambek ke cek lamun lantaran naon cek salah cek si eta Bu RT sok pasien jeung salah kina dia geuningan ini dia Bu RT